Gini goreng sis kabling di tengah poe. Jadi di abdi mah pemuda teh selalu siap. Jadi di mana abdi ngayakeun kegiatan, di sepuluh saya dia di abdi lempang pakai sepatu, langsung kompak. Jadi kontaknya. Kompak. Ai bapak tara ka dieu euy. Aduh Kang abdi teh selami belajar di tetangan ku bapak. Sono geus asa dina kongkolak mata. Oh bener ai dewek teh pan kieu pan kulantaran bapak teh geus eureun jadi lurah. Eta ge Kang kepelaksa. Cek bapak, ujang. Aduh aya anak ujang bapak teh geus teu kuat jadi lurah teh kitu. Teu kudu disarenan Sumang. Cek bapak. Cek bapak. Tah, ari abdi teh coba ketembalan jadi kumaha tuh maksud bapak. Cing kira-kira sia ini saha anu dipercaya masyarakat di dia pikir gak ganti dewek itu. Ya urang teu mikir kan. Bari macam orang teh mikir kira-kira saha. Alhamdulillah, kieu sebenarnya euy ai dewek teh mangku teh kedatangan RK. RK nu pegek teh. Tapi nyari kan? Nyari. Ya bener. Nyari enak. Nah, terus eta datang ke akang. Jadi jual domba. Iya. Jadi RK anu ti Margahayu Raya, nya nu pegek di PR anu digaweana teh. Ya eta teh. Iya. Jadi maksudna teh kieu, jadi mana teh ngarojong kena tapi dewek macan mantra-mantra boga harap dewek mah tadi oge rek jadi sponsor haji. Haji lek duit. Heeh. Haji wak-wak. Duit. Jadi tak kitu. Terus dewek teh keur ngobrol jeung si Ijem. Gerajem ceritakeun kumaha RK datang teh. Ijem saya sudah lain kala KKS. Gugah. Biasa seger, senam. Jadi iya asa ditembangan. Oh, aduh. Cilina tuh normal kan pemajikan. Jadi kieu. Kemarin teh kajian lenyai. Ya kabayang teh abdi ngomong bisa rasa dipependek kudu ngomong. Kabayang ngomong lamun kudu nyanyi. Kudu nyanyi mah utah aja teh. Jadi keur nyaritakeun masalah dina perurahan. Kades. Jadi akang maneh teh erek jadi kadas. Boleh. Kadas anu bararodasnya di awak. Eta mah hapur. Oh, hapur. Kades ieu teh desa. Emang euceu hayang ngadaan jadi ibu lurah. Allah, kuning. Tak kitu euy. Jadi euceu lamun geus jadi ibu lurah. Waduh, erek meuli ieu calana ge amburadul. Cacare kanan. Nya, erek meuli oto euceu. Wah, meuli oto. Dek meuli oten ya. Kalau begini kan, apa yang diceritakan oleh istri Akang saya ngerti. Akang sasaran anak kumaha? Jadi kieu anu teu mantra-mantra dewek tadina maksud mari jadi sponsornya bantuan ke batur. Nya. Nya ukur pan haji teh bunghar kan. Geus ngarti abdi. Kasimpulan mah mun ngadenge caritaan si Teteh, Akang teh aya teh yang jadi lurah. Dewek teh rek jadi lurah, tapi dewek oge ieu teh meunang pangrojong ti RK. Cenah cek RK eueuh deui anu geus jadi sabiwir jeding, sabiwir hiji. Nya gitu. Akhirnya geus jeding, kantun Akang jeding. Dewek kan ada jeding ti baheula. Tapi dari dewek mah jeding-jeding oge gitu tah. Lumayan jadi. Heeh, bisa kuriak. Ayo siling kapan dengar-dengar terik dijual aja nih mah aya ge. Bener atuh Akang sebut ngerti. Aku mantap. Jadi kitu careng. Kulantaran dewek ayeuna meunang pangrojong ti RK, dewek kudu pisan jadi lurah. Tak enak deui sponsor dewek teh lintang sisi lain wayahna dewek rojong sakuat tenaga dewek sangka jadi lurah. Nah, ka kuping kalian sahartos. Ngan di dieu Akang kudu sadar lamun abdi nyarita cerik putih celak heran. Heeh. Naon rupana diomongkeun ku abdi kaluar dina eusi api Sanubari. Sanukri non. Sanur Pae. Lamun geus bener. Tak abdi ngarasa berat kan. Punten Kang ya. Terus ya. Lamun abdi nyarita teh omat Akang ulah boga rasa abdi sentimental. Abdinya abdi di dieu kan gitu. Lamun kira-kira na Akang teu bisa introspeksi diri ku abdi bakal dibesaran. Akang kudu sadar.
mampu teh asal jadi kepala desa. Jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Entong borong ngatur masyarakat anu loba, cacak jeung pamajikan di denge-denge mes-mes dordar. Iya. Mes-mes pasea. Mes-mes rek minum racun. Nya siapa si jem da? Oh, jeung nyana asal unggah poe pasti era eta mah pasti ge tadina cing meme kawin. Tah sanes ayeuna kieu teh ati anu jadi cangkayana boro-boro ngamankeun jalma loba di rumah tangga ge geus teu bener sedengkeun jadi lurah. Kudu bisa akur jeung batur sakasur, kudu bisa akur jeung batur sadapur, kudu bisa akur jeung batur salemur, kudu bisa akur jeung batur sagubernur, tong nepi kalian kubur babarengan jeung tukang cucur. Ayeuna maneh dikubur. Jadi kieu meureunnya Bang Siling mah alus pisan memang kaharti sareng Siling tereng ku dewe. Bener Siling jadi pemuda potensi teh alus. Ya abdi nyarita kieu. Tah, heueuh. Dipikir ku dewe ku bener. Kacaritaan Siling teh sangajar meuri jeung heueuh kitu sok pungkal pengko caritaan teh. Barengan ku ocon banyak gojakan oge tapi aya usi, aya misi. Jadi dewek ayeuna introspeksi barang ngadenge kecap Silaing. Nya. Kaharti sebab dewek teh inget kana Purwa Daksina. Purwa hartosna wiwitan, Daksina hartina wekasan. Eta teh bisi teu apa urang kudu inget kana wiwitan. Halus. Alhamdulillah. Jadi ingat karena produksi nanti ingat karena kecap kiai. Entong boro dulur, entong boro adi, entong boro lanceuk, paman, sanajan nepi ka bapa, sakira-kira jadi pamimpin pikupureun ulah dipilih sabab nu kupur lain mata ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat tapi bakal ngadatangkeun ajab pangeran. Gitu sabenerna mah. Jadi sakira-kira sadar, sakira-kira pikupureun mah entong dipilih sanajan dewek dulu. Sakira-kira urang bakal ngunang ajab ti Allah. Leuwih hade urang sadar. Leuwih hade sadar. Jeung tibatan jadi lurah. Bari urang teu mampu. Bari jeung urang ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa. Nya leuwih hade urang dagang leuletikan. Urang dagang leuletikan.